eta perkara nu ngawajibkeun kana adus. Nipasun nyaeta nipas ain kitauhu tegasna saat tina nipas. Saat tina nipas wa huwa damu haidin ari nipas teh jana damu haidin eta getih haid mujtamiatun anu kumpul yahruju anu kaluar bada pirogi jami rohmi sabada kosong sakabeh ti anaka. Jadi getih haid teh sing getih nipas teh asal nama getih haid. Karena lamun awewe reuneuh eta henteu haid. Kamana getih haidna aya di jero. Aya di jero rahim. Sebab lamun ayeuna cai mani asup kana rahim maka mulut rahim teh nutup. Maka otomatis getih haid teh keluar. Jadi salila 8 bulan eta henteu haid. Getih haid aya di jero, makana keluar lagi biasana geus namper gitu ya. Geus namper teh geus nya geus namper gitu, geus marus. Kumaha lamun ayeuna geus kereunah tapi nabi jadi getih. Ya mungkin wae haid. Mungkin wae haid. Jadi lamun rahim teu rapet ya mungkin wae getih haidna keluar. Jadi lamun ayeuna kereunahna haid maka meureun mungkin nipasna ge saeutik gitu. Karena getihna geus keluar. Sakuma pangsaeutikna nipas teh wa qalu lahzatun. Pangsa kedeuna nipas mah sakecretan. Sakecretan teh satetes itu, satetes doang. Ya tadi teh gambaranna nya lamun kereunah tapi na pendarahan wae. Nah, bisa jadi nipasna saeutik. Siti Fatimah eta aya nu berpendapat Fatimah teh tina kecap Fatoma artina putus. Putus tina naon? Anu nyebutkeun putus tina haid. Salila hirupna Siti Fatimah eta teu haid. Jeung teu pernah ninggalkeun salat. Karena waktu ngalahirkeun Hasan Husain eta sabada asar nipasna satetes langsung mandi maghrib salat. Teu nungguan 40 poe. Jadi lamun ge saat mah nya mandi wae. Bari jeung tibang nyati asar ka maghrib berapa menit sih? Dalil akan teu popoean. Kudu nungguan 40 poe geus saat mah mandi. Wa golibu arbauna yaman, tapi ari golibna ari umumna mah 40 poe. Nya 40 poe nya aya kurang sabulan aya kan nya 20 poe. Kan golibna cenah 40 poe. Derek mandi teh ulah patokan 40 poe, bukan pokoknya saat lah gitu. Saat dina nipas walaupun sakedeung ya geus mandi. Salat seperti biasa. Ieu mah dilaborakeun teh kitu kan. Sabulan geus saatnya teu mandi ya kan, teu salat, HPP. Dan ge nungguan 40 poe. Lamun geus saat mah mandi, salat. Karena patokanna salat ya gitu. Salat mah kudu mandi heula. Wa aksaru situna yaman ari lilana zaman nipas eta
genep 10 poe 40 poe darah keluar kene 5 poe keluar kene tunggu kene ke genep 10 tah lamun geus genep 10 poe keluar kene yang geus mandi karena eta lain getih nipas ngaranna getih istihadah nah getih penyakit karena keluar dina lain waktuna jadi 50 poe berdarah kene 40 poe berdarah kene itu maka mandi tunggu kene ketika saatna ya nepi ka paling lila zaman genep 10 poe wa yarumu jeung haram bihi ku sabab nipas naon ma yaramu bil haid paharaman jalma nu nipas sarua jeung paharaman jalma anu haid anu geus ti heula dicaritakeun wa yajibu al-ghuslu aidon jeung wajib deui mandi bi wiladatin ku sabab ngajuru walau bila balalin sanajan ngajuruna henteu baseuh teu baseuh teh mungkin henteu nipas itu ngajuru panena mah geus bunga hajan kan mah aya dioperasi wae artis kan dioperasi wae bunga hajan balang pan dioperasi teh sieun enak mah teh geus tren gitu telat saeutik pokona mah operasi tah nya sana aja dioperasi nanti kumaha lamun tas dioperasi teh tas ngajuru teh keluar getih nipas mandi tong eta nyarek mandi eneug moal nya teh naon eta nah sababna da mandi gerek naon da eta ngajuru nipas mah meureun moal salat ya karena wajib mandi teh arek salat wajib mandi teh arek salat kudu suci tina hadas gede hari tas ngajuru kadituan nipas mah teu mandi ge teh naon karena moal salat karena ge di lembur mah ramah dia majar teh cenah orok na bising kabulusan induna nu mandi orokna bising kabulusan kalah mukul-mukul hakanan we karena teh eta mapas aya keneh mapas aya aya keneh eueuh ya nyerken ya aya mah geus pantrang atuh lain pantrang eta mah reunana ge pantrang eta mah bola mah teu meunang ngaitkeun teu meunang belitin aduk di beuheung kan salaki teh sing orokna kabeuli ari-ari ya eta mah geus canggih we kasieun majat-majatna kan dioperasi kan wa ilqa lakotin yang wajib mandi ku sabab ngaluarkeun getih kintal nah tah kagugurannya orok teh kan 3 kali 40 poe nya 40 poe pertama berupa keneh cai mani 40 poe kadua berupa getih nya 40 poe katilu kalak berupa daging tah lamun berupa cai mani kene mah kitu nya teu diwajibkeun mandi ngajurun teu eta mah mandi kene teu diwajibkeun mandi ngajuru gitu lamun ayeuna anu kagugurana berupa getih mah geus 2 bulan ya biasana 2 bulan minggu katilu berarti keluar getih biasanya getihnya kos eta kan kos nunipas gitu karena getih kintal ya keluar nanti getih kintal kos nunipas kan
tah eta mah kudu mandi. Kudu mandi. Karena tamu karituna aya nipas kudu mandi. Tapi biasana aya kaguguran 2 bulan 3 bulan mah biasana sok di kuret gitu. Supaya langsung bersih gitu. Jadi entah aya di nipas ya ditena. Langsung di kuret. Yang gedean apa bayaran akan ada operasi mah. Aya nama aya kan obat pembersih rahim aya teu kudu dioperasi ya. Lima baheula teh tara dikuret kan loba nu kaguguran tara dikuret ya kan. Jangan kan guys. Kekonanana ya. Kan aya nama kan terbatasi ya. Ya dalam metode bersihan ini terus-terusan jadi pendarahan. Karena terbersih gitu. Operasi. Jadi sanajan enak kaguguran berupa darah kudu mandi. Wa mudghatin jeung kaguguran berupa daging. Ada berupa daging teh geus bentuk gitu. Ya berarti dina bulan keopat. Kaguguran dina bulan keopat. Karena lamun bulan keopat mah geus ngabentuk. Bae jeung leutik oge. Teh timbang segede cak-cak yang ngajurana ge. Ya ngajuru beri jeung kaguguran oge gitu. Kudu mandi we. Wa bi mauti muslimin jeung wajib mandi ku sabab mautna jalma Islam. Ari mah berarti wajibna kawajibanna kana hirup. Kumaha mun mautna bisa mandi sorangan nya ka jeung bisa sorangan. Aya wan walina teh bahasandi. Karomana kan bisa eta. Karomana teh geus maot bisa mandi ku sorangan. Karomah kata-kata karomah para wali. Geus maot bisa mandi sorangan ya geus mandi mengadang dewe. Maot eta caritana. Sanajan ayeuna maotna ti lelep gitu kan. Sanajan maotna ti lelep nyai hanjat pandian we. Sanajan maotna kaduruk jadi arang. Ya imah tong dipandian atuh. Hancur meureun. Diseduh batur. Ai tutung mah jadi arang tong dipandian diganti mandina ku tayamum gitu. Mayitna tayamum. Jadi lamun teu memungkinkan dipandian tayamum. Ai kamari zaman Covid di kumaha tanya? Pandian. Hah? Pandian. Pandian ya. Tapi ente nepaya kan? Ente kan disemprot. Di pandian apa disemprot? Ya make yongko BBD kan. Bajuna rapi Nyemprot, nyemprot. Suka teh anak teh. Apa nyemprot kandang ayam teh? Kita mah Formalin. ada menyambut ini di rumah sakit. Padahal mah air teu mungkin di pandian mah tayamuman we. Ya. Karena tayamum teh gaganti tina adus jeung wudu. Ai tayamum mah gaganti adus tina adus jeung wudu. Lamun ngaleungitkeun najis mah teu bisa digantian ku tayamum. Ngaleungitkeun najis mah bisa digantian ku batu kan. Ku sabab maot jalma Islam. Berarti lamun dan Islam mah teu kudu dipandian. Jalma musyrik teh kafir kan kan. Jalma musyrik teh nya salat osok gitu. Puasa osok gitu kan. Ngaku pangeran ke Allah. Tapi kanu sajian oge diyakini dengan musyrik. Jadi yang musyrik teh lain jelema tukang nyuguh salat tara, puasa tara ada mah geus dumbuk gitu. Jadi musyrik mah menyekutukan kan. Ya, musyrik mah menyekutukan. Jadi kalau hongko kanu sajian hongko gitu kan musyrik. Lagi ya, berapa cara musyrik mana sok sholat, sok puasa, nyepuku musyrik teh gitu. Musyrik teh ibadah osok ke Allah, ibadah karena saja oge, ongkoh gitu.
entong ditempo salatna doang puasana doang ya, lamun aya amaliyah kasalian Allah ya ngaranna musyrik. Lamun amaliyah kalian Allah wungkul mah geus dumuk eta mah kan. Geus lain musyrik deui geus dumuk langsung baksana kafir kan. Jadi musyrik mah ka Allah ongko kalian Allah ongko gitu ibadahna karena eta musyrik. Jadi musyrik teh menyekutukan Allah. Jadi ibadah ke Allah jeung kana sajen ongko. Di sanajanana haji sanajan ayeuna make sorban make songkok puasana getol salatna getol ya ibadah kana sajen ongko mah itu lah musyrik. Yang musyrik teh kan kafir atunya dosana paling gede kan musyrik. Dan musyrik teh sareng murtad paeh teu kudu dipandian dalam Islam. Paeh teu kudu dipandian jeung teu kudu dipulasara deh. Teu kudu dipandian, teu kudu dibungkus, ulah dikuburkeun dina pemakaman muslimin. Bunuh diri. Hah? Bunuh diri. Bunuh diri. Kudu mau lah. Sebab jelema nu bunuh diri mah paeh teu mawa iman kan. Jelema nu bunuh diri. Paeh teu mawa iman. Gamel dia mah nyolakeun wae. Diajiku. Diajikan boga. Da nyaho paeh teh keur dosa kan. Sugan salah mah diajikan. Aya nu ngajikan mah nya ngaji bae tadarus gitu. Dengan tadarus. Anggap mah dibayar gitu kan. 40 paeh mun aya mah bayar kan. Gitu. Hari di masyarakat mah kira-kira berbenturan mah tong diniatan kadinya nyata ka Allah geus gitu. Ngajikan nya geus niat tadarus urang mah gitu. Ghairi syahidin ya. Jama Islam anu lain syahid. Islam oge ari syahid mah teu kudu dipandian. Gitu. Sabab jama nu syahid teh darahna ke bakal ditimbang. Ieu syahid dunia unggul jeung syahid dunia akhirat. Sebab syahid teh aya tilu. Kayak syahid dunia wungkul jelema perang niatna lain karena Allah karena hayang menang keuntungan aing lu perang atuh gitu kan hayang tuh sia sanajan hayang perang nya sugana aing perang nang menang aing balik mawa kuda kan perang rampasan kan gitu kan menang senjata perang orang kafir kan gitu sial manehna teh dan itu goreng arek niat ngabunuh teh kalau terbunuh eta kayak syahid karena syahid dunia. Jadi syahid dunia teh menurut pandangan dunia gitu. Ada menurut pandangan Allah padahal teu da niatna kan lain karena Allah perang. Tah nu kitu oge lamun maot ulah ditimbang nya. Sabab eta syahid cek mata dunia. Sabab ari hakikatna mah dunia mah teu nyaho kan. Cek dunia ieu mah syahidnya geus we. Walaupun hakikat nama syahid dunia wungkul akhirat nama. Kaduana syahid dunia akhirat ya. Syahid dunia akhirat mah jelema perang niatna keur melaan agama Allah terbunuh. Nah, maka eta jelema syahid dunia akhirat. Menurut pandangan dunia syahid dumuk. Menurut pandangan Allah oge syahid. Anu katiluna syahid dunia syahid akhirat wungkul ai syahid akhirat wungkul mah menurut pandangan dunia lain syahid tapi menurut pandangan Allah syahid mana eta syahid akhirat teh loba syahid akhirat nya di antarana syahid akhirat teh nyata mautul fujah maut ngadadak gitu dahar ngeunah-ngeunah ngadadak maut kumaha lamun ayeuna maut ngadadak teh keur maksiat sok aya keur mabok teh kapae kan aya syahid mah keur jelema nu iman ya aya lain iman mah kecap syahid atuh
Aya kecap sahid mah kerja manu iman. Salian teu iman mah kecap sahid bagian. Sanajan mautna pas kitu. Termasuk ayana nu maut nya nu maut sahid akhirat wungkul teh jelamun maut dina poe atau malam Jumaah. Jelamun maut malam Jumaah, poe Jumaah eta sahid. Sahid akhirat. Sekolah bahkan anu luar di Islam ya, payahna teh poe Jumaah gitu. Kita ke bagian sahid, dah sahid mah kerja manu iman. Ya sanajan paeh poe Jumaah isuk gitu. Isuk Jumaah geus paeh, muropah Jumaah. Aya teh iman mah nya lain sahid. Sahid mah kerja manu iman. Jelema anu maot di perjalanan ilmu, ya teh kan ya. Jelema anu maot di perjalanan ilmu ya termasuk sahid. Ya perjalanan ilmu teh lain anu kudu masantren wae gitu nya. Urang ge ngaji saminggu sakali itu ge interpret itu kalangan gitu kan. Salagi urang niat keneh ngaji mah sanajan carang-carang oge urang teh termasuk keneh jalma di perjalanan ilmu. Kecuali lamun urang geus iqra teh geus memalingkan niat aing geus eureun mau ngaji deui eta mah geus gitu nya salagi can boga pikiran rek eureun mah aing mah salagi ari mah ngaji wae gitu berjengtut entet oge ya eta termasuk jelema di perjalanan ilmu ge jelema di perjalanan ilmu teh jadina perjalanan ngaji gitu lain jelema keur ngaji paeh ya geus tuh gitu pasok aya udah santri gering ya ulah libur aja. Karena gering ge baka dia ditang ngaji paeh ge sahid ya. Paeh ge sahid dia gitu kan. Lain gitu maksudna. Jadi jelema di perjalanan ilmu. Ya. Teu kudu nu mondok wae nya. Da orang ge salagi ari makan nariatkeun yang ngaji ya itu di perjalanan ilmu. Gitu jadi ngaji mah bari jeung teu ngarti oge. Tapakna cek paribasana teu jadi ilmu. Aya daekeun ngaji mah insyaallah nalika maut termasuk maut sahid akhirat termasuk kana maut sahid jelema maut di perjalanan atawa jalma nu maut nyeri beuteung nya termasuk sahid eta yang nyeri beuteung nasiana mah nyeri beuteung sok mah teh angin duduk apa naon ta eta maut ku sabab nyeri beuteung atau maut ku sabab ngajuru maut ku sabab ngajuru eta ge termasuk kana jalma maut sahid dia mun perjuangan kan ngajuru tah anu maut sahid dunya jeung sahid dunya akhirat mah ulah dipandian nya bahkan dikuburkan dibungkus lagi pakai baju perang lamun teh mae ditambah lawon gitu doang lah dibuka terus jeung baju perang nanti lamun anu ti Mekah mah biasana eta dibungkus nanti pakai ihram pakai ihram dan boga ihram nyamar lewe juga bungkus dan boga ihram cara sing berupa nyamar lewe juga bungkus ai kamu kali lagane mah sing berupa aja ka Mekah eta kan boleh we ihram juga bungkus maksudna lain eta jadi anu ti Mekah mah pangna dibungkus hayang make ihram teh karena ihramna urut umroh urut ibadah haji gitu hayang ka bawa ka alam kubur tapi eta Pak Haji anu sahid eta kan teu wajib dipandian ya. Tapi lamun di pandian lagi teu naon gitu mah. Mun di teu di pandiannya seperti maut ngajuru gitu. Ai sahid akhirat mah ulah di ai sahid akhirat mah di pandian. Oh, di pandian. Anu ulah di pandian mah dua, sahid dunia jeung sahid dunia akhirat. Lamun sahid akhirat wungkul mah biasa dipulasara. Biasa dipulasara karena eta mah anu akhirat wungkul mah urusan Gusti Allah. Aya dunia mah hanya biasa we.
tapi kumaha eta cenah no korban kilometer 50 disebutna 6 syuhada di Paradian teh. Benar, taman syuhada mah ulah kudu namanya di Pandian. Termasuk jelema anu dibunuh nya, anu terbunuh ku sabab ngabela harta ge termasuk syahid. Lain ukur perang mela agamanya, mela harta oge termasuk syahid. Kan termasukna syahidna syahid akhirat, nu terbunuh mela harta. Sarim ya balik ngaji anu ngabegal. Amin. Totoan gonya ngabegal. Disahid Perang ngelawan, terbunuh. Aduh, tegan. begal Terbunuh. Terus apa bayana ngelawan begal, sing motorna dibawa. Ya, ternyata teh Koneng syahid. begal. Ternyata pernah ngobrol dengan pengacara ya. Pernah sih Pak aing mela kasus terus semangat gitu kan. Cek orang mapan pada bayaran, bukan begitu jana. Karena kita membela yang hak itu wajib jana gitu kan. Membela yang hak itu wajib cek mana. Nah, bener aja sih. Gitu. Masyarakat tuh segoreng sangkanya, disangkana ya beda duitan gitu. Entah, pas ditanyakan bukan begitu jana karena membela yang hak itu wajib gitu kan. Ya orang ketika dinya pikiran ada. Gitu jadi ngabelan hak orang walaupun sampai terbunuh ya itu termasuk karena syahid. Tahun mana ya kira-kira temannya mau ulang? Bunuh diri karena sunako. Nah iya wajib mandi jalma Islam. Aing mandian mayit teh sarua jeung mandian hirup. Sarua dikumbah sakabe zohir badan. Mandian mayit. Kudu sabunan teh. Sarua di sabunan gitu. Pakai kamper kan biasanya. Kayak kamper. Nah kenalnya sengit-sengit supaya mayitnya sengit gitu. Baca kerhirupna bau. Gitu. Payah mah. Kayak payah mah. Sok pakai kamper kan, sabunan, sampoan gitu. Aya dia sok di tanahan kan sirana. Katanya. Eta mah maksudnya cenah di tanah baik di kana tanah gitu. Make tanah mah. Ya enak mah. Geus canggih ya, sampo ge aya make sampo. Kita suka make tanah keneh. Eta mah adat doang. Cenah asal jelema teh tina tanah jadi balik deui kana tanah. Eta mah Nabi Adam nu tina tanah mah tuh. Pernah balik di tanah ieu. Anu jeung tina tanah mah Nabi Adam. Tina tanah urang mah lain kan. Jadi sanajan maot aya teh di tanah sirana moal naon tetep dikubur. Ke bumi-bumi mah yang beda-beda bukan Allahnya jelema teh nya Nabi Adam mati na tanah aya Siti Hawa pangantina tulang iga nya urang mah ieu mah biasa gadina ya ieu namanya angot Nabi Isa mah tibang ditiup doang kan ditiup doang ku malaikat Jibril ya jadi jelema wa parduhu jeung ari parduna adus Ayel Gusti tegasna adus. Itu sebenarnya mah dasar-dasar fikih. Ya. Ulama samemeh nyaritakeun syarat rukun salat ya iya nyaritakeun masalah susuci. Karena ngaduk-duk wae salat oge ari susucina teu bener mah salatna teh sah. Sayani dua perkara. Ahaduhuma niatu fil jinabah nukahijina nya nukahijina niat ngaleungitkeun hukum junub. Jadi niat mandi teh loba. Niat adus teh loba. Nukahiji niat ngaleungitkeun hukum junub.
nawaitul gusla li rafil jinabah gitu. Lil junubi eta khusus keur jalma nu junub. Jadi hadas gede junub teh dua, hiji ku sabab kaluar cai mani, kadua ku sabab jima. Eta sebutna hadas gede junub. Namun dina sulam tatwek mah disebutna hadas ausat eta teh. Cai kaluar cai mani jeung jima teh hadas junub teh. Hadas ausat pertengahan. Lamun haid jeung nifas sekarang disebut hadas akbar. Awil haidi ae rapi hukmihi atawa niat ngalengitkeun hukum haid pikeun jalma anu haid. Lamun nu nifas niat ngalengitkeun hukum nifas. Jadi niat teh beda-beda. Lamun beda nya teu kudu ribut kan beda-beda loba. Niat ware pardigus nu kaduana niat adus teh niat ngalakonan fardu adus ya ni nawaitul gusla fardu lillahi taala nawaitul gusla fardu lillahi taala niat kola mandi fardu karena Allah gitu doang bari kan aurapi hadasin atawa niat kalau yang hadas gede nawaitu rapal hadasil akbari gitu nawaitu rapal hadasil akbari niat kolang ngeukeun hadas gede. Jadi anu ieu mah niat ngalakonan fardu adus, niat kalian hadas gede berlaku pikeun sakabeh mandi. Mandi adus maksudna. Barek junub, barek hadak nifas ieu bisa make niat ieu. Awi taharati anu atawa niatna teh make niat susuci tina hadas. Niat abis susuci tina hadas nawaitu toharota anil hadas niat susuci tina hadas al ada gusli atau niat ngalakonan fardu adus wa kaza al gusli salatnya kitu deui menang niat adus pikeun salat nawaitu gusla li salati gitu namanya. Ima adus teh beda niat nawaitu gusla li salati mana? Ieu kitabna. Nawaitu gusla li salati. Yang hari adus mah teu wajib harita deh. Ya, wajib salat teh beda rek salat gitu. Entak di dieu meunang nawaitu gusla li salati. Tas isa boga adas gede. Udah langsung mandi, nyangke mandi ini teh memang subuh, dari sholat subuh. Subuhna kita tengah genep deh. Kajen, dah hadas gede mah. Ya orang kayak gini lamun hitut, ya orang lamun boga wudu tulis hitut, orang boga hadas letik, itu wajib buru wudu ya kan. Kecuali yang mereka sholat, itu maksudnya. Sama-sama hadas, dibang beda kelasna doang, gitu. Ayah wudu menghadas letik kan, ayah adus hadas gede gitu kan. Sarwa sama-sama hadas, sama-sama disyaratkan di bab salat. Lagus lupa kok, tapi lamun niat adus hukum mah teu meunang, niat abi adus karena Allah, teu meunang gitu mah. Karena hari adus mah kan umum. Ya aya nu wajib, anu sunah kan gitu. Aya nu wenang gitu kan. Aya adus wenang teh adus karena hareudang, eta adus wenang. Mandi wae harudang ya. Berarti madina karena haredang eta mah hukumna menang. Ai adus ku sabab junub hadas gede ya hukumna wajib gitu. Ya duha hoream tahajud tuh nya mandi atuh deui. Ibadah teh. Aya paribasa banyak jalan menuju Roma gitu atuh. Tak naon urang mah banyak jalan menuju surga. Itu ibadah mah. Nah, ini pun ibadah sesuai yang kahayang orang. Karena ibadah sesuai yang kahayang orang kan ngenahan kan, tengah paksa. Jadi lamun niat mandi wungkul mah teu meunang. Wa yajibu an takuna niyatu makrunatan bi awalihi ayal gusli. Yakni li awalil maksuli mina badani. Jeung wajib ngabarengkeun niat
ejeng mimiti ngumbah badan. Jadi niatnya dibarengkan ejeng ngumbah bagian badan. Ai sunatna mah ti luhur gitu harusnya. Sunatna gitu, sunatna mah ti luhur diguyur bari niat. Gitu. Aya macana mal diguyur arek suku heulan bari kukumbah. Eta naon suku heulan oge. Ngan sunatna mah ti luhur. Ya pana ti luhur teh karena ari ti luhur mah cai teh kahandap ngocor. Jadi ngirit cai. Karena dina bab susuci sunat ngirit cai teh. Lamun make cai berlebihan makruh gitu kan. Orang lamun wudu kan tilu-tilu kali, leuwih ti 3 kali makruh karena berlebihan. Dina cai. Adus oge sarua 3 kali sunatna. 3 kali teh ya geus basa kabeh. Nah kitu nya. Geus basa kabeh berarti sabalen. Nah, kumbah deui cenah basa kabeh. 2 kali, 3 kali gitu. Carana gitu, lain geus make anduk balik deui ka sumur. Lain gitu. Mandi. Ya, guys. Ke kamar sana baiknya. Nanti jadi bolak-balik ya. Masih bolak-balik ya 3 kali sunat ya. Nah, gitu. Jadi pas babu dua kita 3 kali teh. 3 kali merata. Namun adusna teuleum nya tibang 3 kali teuleum kan orang adusna tidak gasih cenah nya beri teuleum 3 kali teuleum. Ngan diraga. Gitu doang. Tadi di nambah wudu ge sarua kan gitu. Jadi sunatna ti luhur bari make niat. Wala min aspali sanajan ayeuna anu dikubat teh ti handap gitu. Ieu mah cenah moal ti luhur mimiti kubat rek ti handap sanajan ayeuna ngubahna ti handap ya barang jeung niat. Palawana wa kumaha lamun ayeuna geus dikumat tapi can diniatan kumbat deui entong. Palawana wa badagos dijucin lamun niatna teh sabada ngumbah. Sira geus dikumbah. Can niatan. Wajib iadatu goslihi maka wajib kudu ngabalikan deui ngumbah eta. Jadi di dia bahasana goslihi wajib ngabalikan ngumbah deui anu tadi can diniatan. Jadi lain gusli kan adusnya. Jadi lain ngabalikan adus lain ngabalikan deui ngumbah anu tadi sameme niat. Kumaha deui gitu. Walau nawa lamun jalma niat apa janabati kana ngelengitkeun hukum junub. Niat adus gitu. Geus niat ya. Bagosala bada badan bari ayeuna ngumbah sebagian badan. Aduh, tiris cenah lamun kabeh mah ya. Sore teh tibang ge isang we bari ngumbah suku. Naik mani kabeh mah tiris cenah. Sumana mah sare heula we. Pas teh kozo tuli hudang. Paroda goslal baki nya hudang teh arek nyambung adus anu keur sore katunda teh ya. Lam yahtaj ila yadatin niati eta teu dibutuhkeun kudu niat deui gitu. Jadi artinya lamun teu kudu diniatan deui teu kudu dikubah deui. Teu kudu dibalenan deui gumana. Karena ari dina susuci dina hadas rek wudu atawa adus tuluy atau mualah eta hukumna sunat. Mualah teh tuluy sakaligus anggeus gitu eta hukumna sunat. Kumaha mun katunda dan naon? Teu batal. Tibang teu meunang ngajaran sunat doang. Orang wudu karek ngumbah leungeun nya. Aya saya mah diharap baguran we tunda heula deui. Obrolan yang saya mah, namun geus garing, saya mah karek balik. Tadi teh bukan nanya, ngumbah leungeun, berarti mah sirah, lanjut kana sirah menang. Menang. Sah wudu. Lakas budak. Wudu pa teu meunang ngomong-ngomong aja. Ya, wudu pa teu meunang ngomong-ngomong aja, ditanya ge manya. Gitu kan. Kan pada sunat aya keur wudu teh ulah ngomong gitu kan.
Tadi niatan tuh tadi. Hah? Di niatan tuh. Nah, Di niatan yang dilanjutkan gitu. diniatan Ke geus teh mbah leungit itu SMA gitu. Oke niatan dilanjutkan dia geus ngobrol aja SMA gitu. Apa itu kudu langsung? ante kudu Kudu. maksudnya kumaha Geus mbah leungit teh. Oke dilanjutkan aja saya teh. Nah, ini ditunda heula gitu di pending. nya pasti nomor ya Oh gitu. pasti nomor ditunda teh tunda heula ke lanjut gitu meureun tunda heula ke lanjut gitu guys ngaji kan nyaho tapi lamun teu ngaji mah teu nyaho kan nah, lamun teu ngaji mah teu nyaho kayak hiji moal niat da teu nyaho kan moal niat rek lanjut gitu kaduana pasti balikan deui da teu nyaho kan teu nyaho disangkana nu tadi mah bantu teh gitu kan padahal mah ai mualah mah nya tuluy-tuluy mah hukumna sunah dina babudu gitu dina babadus kayak gitu ada saya sapotong doang ya. Sirana doang gitu kayak cenah di si beungkan di beungkan apa cenah besok kayak cenah mandi orai ge tereh Panganten anyar metoha biasanya. eta mah teu naon nya teu kudu ngabalikan Kasumur deui. atuh sirahna doang sukunan doang niat. Jadi lamun teu kudu diniatan deui mah teu kudu dikumaha deui maksudnya gitu. Geus tinggal ngalanjutkan sasesana. Kan meureun teu boga ganjaran mualah tuluy-tuluy. Lamun diselang eta batal gitu. Selang naon? Sore jima ngubah suku doang. Mata minum.